Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, sadayana hormateun simkuring. Mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah, amin. Bapak aparatur pemerintahan desa, di atasan dugi ka bawahan sajungjang karawatna, wabil khusus Bapak Kepala Desa anu sami kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin. Para pamuda pamudi, ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat sadaya anu hadir rahimakumullah, amin. Amin ya rabbal. Tajan undutan ibu tajan entos tadi. Alhamdulillah teu aya bahasa anu langkung indah tur merenah iwalti mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla anu tos nyiptakeun ieu alam dunya, anu parantos maparina nikmat kasadayana makhluk nu hirup di alam dunya, terutama manusia nu ditempatkeun ku Allah makhluk nu pangmulyana. Mudah-mudahan urang sadayana kalebat hamba-hamba Allah anu tiasa syukuran ke Allah Subhanahu wa taala, amin. Sehingga urang sadayana dipaparina nikmat di dunia, nikmat di akhirat, amin ya rabbal. Sholawat kalih salam mugi dikocor golontorkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dikocorkeun deui ka sadaya kulawargina, ka sadaya sahabatna, ka tabiin tabiatna. Mudah-mudahan urang sebagai umatna kenging syafaatul udma jaga di yaumul kiamah, amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, amin. Alhamdulillah ku kudrat sinarang irodat Allah Subhanahu wa taala disarangan kulimpahan nikmat Allah nutos dilimpahkeun ka urang sadayana.
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat dipaparin panjang yuswa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga simkuring sareng para hadirin sadayana dina wengi ieu tiasa silaturahmi, tiasa patepung lawung, patepang wajah, tiasa hadir di ieu tempat anu insyaallah ieu tempat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina raraga memperingati dilahirkeunana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sadayana tikawit angkat tirompok dugi ka dieu tos diniatan urang sadaya sejami eling dilahirkeunna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh hiji tanda hadirin sadayana seueur umat Kangjeng Nabi anu mika cinta ka Kangjeng Nabi. Leres. Tancapkeun hadirin sadayana, tancapkeun dina manah urang sadayana gaduh rasa cinta ke Allah sareng ka Rasulullah. Naon margina? Margi teu kalebet cinta ka Allah pami teu cinta ka Kangjeng Nabi. Teu kalebet iman ka Allah pami teu iman ka Kangjeng Nabi. Dauhan Kangjeng Nabi dina dauhan Kangjeng Nabi man ahabani faqad ahaballah wa man ahaballah dakhalal jannah. Saha jalmi nu cinta ka kami nyata cinta ka Allah. Saha jalmi nu cinta ka Allah dilebetkeun ka surgana Allah. Amin. Cinta ka Allah ibu cinta ka Kangjeng Nabi Pak. Ibu cinta ka abdi teu. Ieu mah cinta di dieu teh sanes cinta bogohnya banyak. Sanes cinta bogoh tapi cinta mahabbah ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali deui tancepkeun rasa cinta urang ka Allah sareng ka Rasulullah. Naon sababna cenah make urang sadayana kudu cinta ka Kangjeng Nabi. Pan Nabi mah manusia biasa mohon. Tapi Kangjeng Nabi sanaos manusia biasa Pak dibentenkeun ku Allah sareng urang sadayana. Sifat sareng tabeat Kangjeng Nabi dibandingkeun sareng urang mah beda nage sababaraha darajat. Leres. Kangjeng Nabi mah ibu salirana wangi, mulutna wangi, tara nundutan, tara heuai. Ari urang sok nunutan osok. Osok heuai osok. Istighfar 3 guruntul weta salat maghrib heuaina mah 5 jengkal pan. Nya Bu. Astagfirullahaladzim heuai deui. Astagfirullahaladzim heuai deui. Astagfirullahaladzim heuai deui. Malah katilu kalina mah heuaina teh ti handap ongkoh deui. Nya bunya. Urang mah beda sareng Kangjeng Nabi. Sok heuai, sok nundutan nya Bu. Gerasa kedeung deui ge dibere 10 menit deui be gaji. Nundutan. Nya heuai, nya nundutan, nya hitut ongkoh deuh.
dasar geus nini-nini nyapanya penyakitna teh 5B terang 5B boson belek beser bau buang seur gatuh udah diteruskeun ku salakina eta mah bau hangseur cenah Bu. Ta eta hadirin sadayana bentenna urang sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Qalbuhu la yaghfulu manah Kangjeng Nabi teu hilap wala yanamu sareng teu kulem walakin lil khidmati ala dawami muraqib tatapina manah Kangjeng Nabi selalu ngahidmah ka Allah selalu nyakatkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di mana Kangjeng Nabi kulem Kangjeng Nabi teh Pak sok kulem. Ibu Kangjeng Nabi teh sok kulem kawas urang biasa. Sok kulem sok tuang gaduh istri gaduh putra sami sapertos urang we kieu. Tapi aya bedana, naon bedana? Kulemna Kangjeng Nabi soca nama peureum manah nama nyaring ka Gusti Allah. Matak aya anu nyaring bari eling, aya nu nyaring bari teu eling, aya nu teu nyaring teu eling. Aya nu nyaring bari eling sapertos jalmi anu nuju salat wiridan nyaring bari eling ka Gusti Allah. Aya nu nyaring bari teu eling, aya nu nyaring bari teu eling loba. Leres? Aya anu kitu aya. Aya seueur nyaring mah nyaring tapi teu eling ka Gusti Allah. Naudzu. Aya nu teu nyaring teu eling eta mah kuburkeuneun nu kitu mah. Leres? Ta anu sae mah nyaring nya eling ka Gusti Allah Subhanahu. Ta Kangjeng Nabi mah ibu bapak hadirin sadayana soca nama peureum di mana kulem tapi manah nama nyaring ka Gusti Allah. Di mana gugah Kangjeng Nabi enggal kacai enggal bebersih caong salat Allahu Akbar eta teh ibu tingawitan gugah kacai bebersih wudu salat dugikeun ka enjing deui dugi ka subuh deui teu bobo deui teu kulem deui Kangjeng Nabi mah dugikeun ka barareuh dampal sampeanana balas ku seueur rokaatna salat teh bakat ku seueur rokaatna panjang babacaanana ai urang mah rajeun bareuh tepak tijalikeun we tina galang nyapanya Kangjeng Nabi maduki ka barareuh dampal sampeanana balas salat wengi di mana lilir Kangjeng Nabi mah enggal kacai enggal salat kumaha umatna ta umatna mah eta umatna mah beda-beda aya anu kacai lilir wudu salat aya anu kacai lilir kacai paduki ih bae aya loba loba cenah nyepanya aya nu kacai kakarege jam 12 wer pan ari randa mah cenah ari kahampangan teh wes cenah eta mah Bu ari parawan mah cenah Pak kahampangan teh sorana teh kris cenah bejana eta mah Bu da sim kuring mah tara ngupingkeun wartosna
kahampangan bobok deui, kahampangan bobok deui. Eta mau di ditu Pak, di ditu ibu di Cikalong aya di dieu mah sarua sigana teh. Ngan mudah-mudahan di ditu di dieu ge sing tiasa nyonto ibadahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mawi judulna teu kenging gugah ti wengi tapi salat ti salat wengi. Da ari gugah ti wengi mah eta mah rupa-rupa Pak. Aya nu gugah ti wengi kacai ngadon kahampangan hungkul wer bobok deui aya loba cenah cek tadi mah. Aya deui anu gugah ti wengi teh kukurilingan di pipir imah batur neangan dukan neangan naon eta teh. Aya nu kitu aya. Aya. Aya deui anu gugah ti wengi teh barudak ngora ayeuna pan zaman HP nya panya SMS-an jeung kabogohna teh aku tunggu di bawah pohon rambutan gitu jam 12 beuting eta teh rek naon tah aduh ka lamun terek nyo rambutan mah rek naon atuh tah. Hadirin sadayana anu sae mah di mana gugah enggal kacai enggal wudu bebersih cong salat Allahu Akbar. Sae henteu sae. Osok ibu sae teh henteu. Sakapeung keur loba duit. Nya. Keur sagala teu aya tunduh. Nya. Sakalina di hudangkeun teh ku salaki keur teu boga naon mangahitutan we. Tah ibu-ibu sadayana jadi dina diri Kangjeng Nabi teh sifat tabeatna benten sareng urang. Salirana Kangjeng Nabi teh wangi, jangkung henteu pendek henteu meujeuhna, rambutna galing, kasep Kangjeng Nabi teh bu. Kulitna bejana musyarabum bil khumroh, bodas lain beureum lain. Kasep Kangjeng Nabi teh bahasana sae, selalu senyum, pependak sareng sahabat senyum, sareng kulawargi senyum, selalu ngabungahkeun wawargianana para sahabatna kulawargina. Eta sifat tabiat Kangjeng Nabi. Salirana wangi, malah ceuk sakaol mah kesangna ge cenah sok dianggo minyak wangi ku para sahabat. Ai kesang urang sok dianggo minyak wangi henteu? Naon sababna? Bau naon? Kasturi duka kastai. Yeah. Sebab kesang urang mah bau ibu-ibu sadayana wangi Kangjeng Nabi mah di mana kaberatan langsung diserap ku bumi najisna teh kokotorna teh teu aya langsung wangi deui. Ari urang lamun teu dibanjur mah pan numpra segede boboko. Taya bentena urang sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta Kangjeng Nabi para ibu sadayana sifat tabiatna dibentenkeun sareng urang sadaya sok sanaos Kangjeng Nabi teh manusia biasa. Numawi sakali deui hadirin sadayana mangga tancepkeun dina manah urang sadayana rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha atuh nembongkeun rasa cinta ka Kangjeng Nabi? Man ahabba syai'an aksara dzikrahu.
saha jalmi anu resep kana hiji perkara sok seueur emutna seueur nyebutna eta patokan cinta ibu. Di mana ibu resep kana tuang kangkung we unggal poe teh tiada hari tanpa kangkung. Paingan nundutan bae. Nya. Ibu teh resep jeung coel genjer-genjer we unggal poe teh tiada hari tanpa da eta karesepna. Nya. Eta patokan cinta. Pamuda aya pamuda di aya pamudina aya. Orang doakeun mudah-mudahan utala anu teu acan nikah lelengohan kene sing enggal ditikahkeun amin. Sing enggal aya jodona amin. Meungpeung di bulan nu dimuliakeun ku Allah amin. Ulah lelengohan teuing. Sing tereh kiamat geran harikah sabab nikah teh sunnah Rasul. Amin ya rabbal alamin. Janten hadirin sadayana upami pamuda bogoh resep ka pamudi eta teh patokanana sok seueur emutna. Anu dipika emut teh kabogohna we raraina lempangna ciga geol ento ge ih kabayangna teh resep bae leres teu ciga eplok cendolna lempangna raraina imutna eta nuju anompan kitu sadana nyapanya ayeuna mah poho deui ayeuna mah tos sarepuh termasuk sim kuring tos silap deui. Tah hadirin sadayana di mana pamuda resep ka pamudi pasti seueur emutna ka eta pamudi. Ta urang oge kitu di mana cinta ka Allah sing seueur emut ka Gusti seueur nyebat kalimah Allah. Osok di mana urang sadayana kenging musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun tidagor innalillah wa inna ilaihi rajiun ti seureuleuh innalillah panjang teuing nepi ka rajiun teh nya bade cenah subhanallah mangga tidagor subhanallah mangga nu penting ucapkeun kalimah Allah nguping aya nu kapangaknak aya nu kapalingan subhanallah untung teu aing kayak gitu teh untung teu kuring ge ceuk ibu teh nya subhanallah aya gelap subhanallah urang menyebut subhanallah teh aya area gelap we urang meunang kabungah alhamdulillahirabbil sehat alhamdulillah kenging artos seueur alhamdulillahirabbil alamin badan sehat caroge sehat putra sarehat alhamdulillahirabbil beas teu kaitung alhamdulillah da beas masa kilo ge teu kaetangnya Pak. Tah syukuran hadirin sadaya ku nyebat kalimah Allah. Di mana ningal aya kajadian nu aneh-aneh nu aheng-aheng masya Allah. Ning ibu teh ningal pamudi teh ningal aya lalaki teh kasep-kasep teuing masya Allah. Pokona nu ningal nu aneh-aneh mah masya pamuda ningali istri nu gelis-gelis teuing masya tapi ulah langsung dituturkeun ka imah masya Allah eta ku nyebat kalimah Allah hadirin sadayana eta teh zikrullah jalmi nembongkeun rasa cinta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Dikir ke Allah sebat jenengan ngong tenu adan ti kajauhan ditembalan Allahu Akbar Allahu Akbar. Mangga Gusti abdi bade salat ayeuna tos waktu duhur. Mangga abdi bade salat nyumponan parentah Gusti pira salat teh 2 menit ge anggeus. Mangga Gusti eta abdi Allah, eta teh bahasa abdi Allah anu nyaan abdi Allahna. Aya parentah puasa ti Allah, nun Gusti ridho abdi puasa naon sesahna puasa teh pira oge 2 menit ge anggeus, pira oge tina sataun ngan sabulan eta oge kauntunganna keur abdi sanes keur Gusti. Mangga Gusti belaan atuh agama kami sik Allah teh. Mangga Gusti kunaon ngabelaanana ku duit nu aya di maneh da keur loba duit kodok pesak gebro. Mangga Gusti keur masjid keur musola keur pasantren keur yatim keur piatu keur janda keur jompo. Mangga Gusti belaan atuh agama kami kunaon Gusti ngabelaanana ku ilmu nu aya di maneh. Mangga Gusti mengpeung abdi can pikun saha nu kudu dipapatahanan. Eta teh bahasa abdi Allah. Datang parentah salat nun Gusti mangga abdi ridho salat naon sesahna salat teh 2 menit ge anggeus kauntunganana sanes keur Gusti keur abdi sorangan. Mangga Gusti eta bahasa abdi Allah nu cinta ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.